sekalian, selamat pagi. Bapak akan membawakan sebuah lagu, yaitu Karatagan Paguyuban Pasundan. Waki Sunda Naweng Ludeng Sawawa Rakalang Satangkungan Tatandang Panjagodagan Paguyuban Pasundan Ulasara Basa Budaya jeung Bangsa Paguyuban Pasundan jadi puseur perjuangan Sunda. Ayu rambat dirasa tipis-tipis diwangi sejajar di pajajaran. Ayu jungjung wibawa jembar daya di Sunda wawangi Nusantara paguyuban Pasundan paguyuban Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha hidup darama, mudah-mudahan hidup sadayana ya sehat walafiat sadayana darama. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun pengajaran bahasa Sunda hidup sadayana atau materi anu Bapak bade didugikeun dina pengajar Sunda dinten ayeuna masih bab kedua ngeunaan kaulinan barudak dina lamungan anu katiga menepi pertemuan yang ketiga. Sadayana mangga urang ngadua heula anu sakumaha harapan atuh hidup sadayana dipasihan ku Allah ayeuna kapahaman kacerdasan kalan ilmu manfaat ngadua mangga urang di kawitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Atuh salajengna mangga sadayana kana materi pengajaran Bapak dugikeun tadi dina perkawis bab kedua kaulinan barudak dina lamungan katilu. Bapak ngadugikeun heula rekomendasi dasar nomor 3.2 mengidentifikasi jenis, ragam atau varian istilah dan prosedur kaulinan barudak dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan aspek kebahasaan. Nomor 4.2 mendemonstrasikan jenis, ragam atau varian dan prosedur kaulinan barudak melalui pengamatan langsung dari berbagai media dengan perhatikan fungsi sosial, struktur teks dan aspek kebahasaan. Itulah yang berkaitan dengan kompetensi dasar. Selanjutnya indikator nomor 4.2.1 merancang skenario kaulinan barudak sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Tujuan pembelajaran nomor 4.2.1 merancang skenario kaulinan barudak dengan benar dan penuh tanggung jawab.
salajengna atuh diajar ngarancang skenario kawinan barudak cobi ku hidup himatan jamar ieu dihandap. Nomor kahiji gala asin, kadua ngadu kaleci, katilu congkak, kaopat orai. Oge hidup oge bakal resep dira saupama ngaragakeun kaulinan seperti di gambar tadi atau di gambar di luhur samemeh prak hidup kudu ngarancang heula naskahna gerak ilikan contoh ieu dia ieu ku bapa digikeun contoh kaulinan huhuyan skenario kenang keleneng samping koneng keledat keledut samping lutut kurusak korosak samping rusak kuruwak korowek samping soek tok torok tok tok yang jadi kucing ngetrok pantok. Heuy urang lembur aya nini jeung aki didinya eueuh keur nyaba ka kota cek nu jadi hulu barisan. Ari eta naon anu ting jarentur uwi menang uwi ngasaan montong leutik keneh can bajeuna diala kucing ngawi deui bari nguriling jeung nakolan sirah barudak tuluy nanya deui heuy urang lembur ari huwi teh geus galede geus bajeuna diala can ke sakedeung deui kucing tuluy ngawih deui bari ngurilingan jeung nakolan sirah barudak bari nanya deui woi urang lembur ari huwi teh geus galede ayeuna mah geus meujeuna diala meureun geus ngan kudu dirabutan heula da ku pacul mah kuriak kapancong empek bae ala atuh kucing ngabedol budak nu cingogo pangpungtungna barudak saleserian bari ting jarerit lamun lesot tina antayanana nu sejen biasana lalumpat nyingkahan kucing bari saruka bunga pada jaringas ngagorowok ka baturna ling Hasan euy kucingna ulah di lindekeun eta contoh kaulinan huhuyan atuh aya pancen ka hideep pituduh migawe pancen kahiji perhatikan contoh gambar kaulinan kedua pilih salah sahiji wanda kaulinan katilu pigawe videona masing sarega kaopat pikeun meunangkeun informasi baca deui materi pangajaran dina pedaran samamehna rupa-rupa kaulinan tradisional jeung contoh-contohna atawa tina referensi referensi liana seperti dina internet pancet bikin hidup pilihnya wanda kaulinan salah sahijina nyaeta aya galah asin aya congkak aya ngadu kaleci jeung oraya tangtukeun jumlah personilna jeung kadua tangtukeun propertina atau nu katilu tangtukeun bagian awal samemeh kaulinan diragakeun kaopat sabaraha heula
waktu pikeun ngaragakeunana. Kalima tangtukeun bagian pamungkasna ing kagenep susun skenario. Atuh salajengna di dia aya contoh video kaulinan barudak. Nah, hidup sok kantang. Ieu contoh kalian ke didamel sakumat tugas atau pancen ka hidup tadi damel salah sahiji kaulinan barudak anu opat tupak tadi mangga canak salah sahijina. Ringkesan atau ringkasan seperti bahasa Indonesia supaya rapih dina waktu nyusun skenario kaulinan. Kahiji tangtukeun jumlah personilna. Kadua tangtukeun propertina. Katilu tangtukeun bagian awal samemeh kaulinan diragakeun. Kaopat sabaraha lila waktu pikeun ngaragakeun. Kalima tangtukeun bagian pamungkasna kagenep susun skenario. Kitu rupina hidup sadayana ye teh Bapak adukeun materi sadukeun dina lawungan anu katilu perkawis kaulinan barudak. Terus salajengna panginten mangga urang tutup wae ieu pangajaran ngeunaan kaulinan sasarangan oge tentang hidup. Nyata urang ngadoa doa akhir majlis. Mangga disarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Desa Bapak kadikeun dina ieu pengajaran atau kaulinan budak dina lawungan katilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.